Sun. Wilujeng enjing sadayana patepang deui dina warta Sunda. Di dieu abdi Aulia Rahma sareng rencang abdi Fani Ramadan. Gunung Merapi ngaluncurkeun awan panas longsor Sabtu tanggal 10 bulan Februari 2024. Awan panas anu lumangsung jam 08.24 WIB. Miboga amplitudo maksimum 49 mm, lilana 155,80 detik. Jarak ngageser 1.500 meter ke arah kulon atau walungan bebeng. Masyarakat diwawar supaya ngajauhan wewengkon bahaya anu disarankeun. Tulis Balai Penelitian Sareng Pengembangan Teknologi Bencana Geologi atau BPPTKG. Dina pernyataanna Sabtu tanggal 10 bulan 2 2024 sapanjang Sabtu dini BPPTKG kacatat 27 longsor lava menuju walungan bebeng Kalayan, jarak ngageser maksimum 1.600 meter. Sajabati eta aya 43 longsoran lini Kalayan amplitudo 3 nepi ka 27 mm, Kalayan durasi 20,52 nepi ka 102,3 detik. Jeung gempa hiji hibrid multipurpose kalawan amplitudo 3 mm 0,4 detik kalayan durasi 5,70 detik. Kukituna BPPTKG netelkeun potensi bahaya kiwari nyata longsoran lava jeung mega panas di sektor Kidul Kulon. Nutupan walungan boyong jarakna maksimum 5 km. Lajeng walungan bedog Karasak bebeng pikeun jarak maksimum 7 km. Sektor Tenggarang ngawengkung walungan waro panjangna maksimal 3 km jeung walungan Gendol pikeun jarak maksimum 5 km. Sementara eta nalika letusan ngabeledug lumangsung bahan vulkanik bisa ngahontar radius 3 km ti puncak. Data pangimetan nunjukkeun yen kitunan magma masih lumangsung nu bisa memicu awan panas longsoran di wewengkon potensi bahaya. Masyarakat henteu kedah ngalakukeun kegiatan di daerah anu berpotensi bahaya. Masyarakat kudu sadar kana bahaya lava jeung longsor atawa panas. Utanama lamun hujan turun di sabunderan Gunung Merapi, masyarakat kedah ngantisipasi gangguan akibat lebu vulkanik tina bituna Gunung Merapi. Mung sakitu warta nu pikahatur patepang deui di warta salajengna. Hatur nuhun.